marina ge ngajak hayu Kelungan bawa batu senjata takolan Kawan teh jantan orang Sunda kedah jantan capres atau cawapres gitu. kan untung make cawapres capres Capres tuh. Ya. Capresnya. Alhamdulillah orang ai batur bisa wani jadi presiden, orang teu bisa jadi presiden. Teu wani. Kunaon? Tapi pada di garis bawah tah. Sunda tina tradisina tina sagalana di bahulan kolot urang ringin. Apa? Dan upami anu dibangun ku Yudi ku Anjeun mah organisasi terus aya KTS teh eta parantos Karukunan Tatar Sunda. Karukunan Tatar Sunda sanes keluarga. Naon tadi ngaranna teh KTS Karukunan Tatar Sunda. Karukunan Tatar Sunda. Memang Yudi teh kudu lebih banyak non wawangian Sunda. Kudu ditekan eta. Nah, Urang bawa we kemana-mana. jaktos. Urang tampilkeun ka mana-mana ieu kitu ieu. Sunda mah di saja ieu. Iya. Mun tangtos dina raraga eta ge kadah jadi ge amanat ti Yudi supados didugikeun. Insya Allah sasi Juni katompernakeun bade deklarasi ngadapi doana bade deklarasi aya urang Sunda wasana Yudi Krisnandi siap bertarung di Jakarta. Tandang Makalangan Mapag Cacandran. Namun urang kitu ya. Urang mincieun nu ayeuna aya. Jokowi. Jadi orang mincieun Jokowi dan mincieun Jokowi henteu. Henteu acan. Janten kangge nomor 2 unggul targetna. Santosna eta nembe Arahan Aki kumaha? Oke. Kedah langsung wae tanah pintu. Itu dan itu gampang itu. Jokowi oge duh. Ayo we. Saya teh non prihatin pisan. Yang aya nu bener kitu timbul. Aduh da non urut-urut baheula ge. Masih si non teh SBY lain lah SBY ngatur hubunganna asana teh asal hasilna si eta ta si Halo, assalamualaikum. putih teh Salam. Iya, sareng Mang Ihin, sareng Mang Ihin bade si juga biasanya, Yos. putih aduh ngabong lain Habib Rizik. eta Habib Mohon di Rizik. atas nuju sareng punten. Mangga. Yudi di Ukraina langsung halo Ditingali we teh biasa Eta. aya videona. halo halus ya itu ai cager pisan mau tapi mesti gua kahayang yang cager Yun, itu ke